Nu aja teh saha ya teh? Adi bapak? Oh, Pak, mana mah? Ngawuh gitu. Mau lah Facebook bisa Anu hajatna saha? itu Raji Mas, Oh, ngawinkeun. Oh. Adinya, ieu teh kampung naon? Babakan kira koneng. Kampung Babakan Kiara Koneng. Iya. Oh. Ya teh. Waduh. Sanu hajatna ieu teh? Raka Abdi. Oh. Ieu pangantena sanes? Iya, pangantena. Oh, di dalam. Oh. Mau hajatna Bapak? Bapak stroke? Stroke. Udah berobat. Pak Ustadz dia. Oh, Ustaz damang ya. Pak Ustadz di dia. Alhamdulillah. Iya Bapak hajat. Ieu nu hajatna. Oh. Ya, punten. Ieu pangantena. Oh, Itu alhamdulillah. Bapak hajatna teh, Ibu hajatna. Bu hajatna mana? Dia teh. Hajatna. Waduh. Ya Bu hajatna. Kenging abdi kauleman ka dieu menuju ngalangkung. Oh. Itu. Nikahkeun putra ka sabaraha hiji? Putra kedua. Akang di mana? Di Waluran. Mantu. Oh, di Waluran. Oh, di Waluran. Ya cuk neng, akhirnya can dibuka. Aduh, Waluran. Bojona urang dia. Yuswa sabaraha? Abdi 24 pun. Oh, 24. Teteh? 2 tilu beda setahun. Tepang di mana? Rencang sekolah, Pak. Oh, cinta ti ke sekolah kene. Pemir cakatan lama pas satu damang. Oh, rencang sekolah. Mun nanti teh sekolah kene bobogohanana. Damang di mana? Abdi di Purwakarta, Pak. Hah? Di Purwakarta damang. Di mana Purwakarta gawena? Di BC, Pak. Heueuh di pabrik naon? Indomarko. Indomarko. Oh, kan PT nu mah pabrik Indomarko teh kan. PT Indomarko. Oh, digawe di Purwakarta. Pak. Iya kebeneran urang ka dieu mampir ka dieu. KTP mah Sukabumi. Atau Sukabumi. Oh, jadi engke di Cana ka Purwakarta. Sadar kok. Walah, di Indomarko teh selami gawena. Mung name Tilusum, Pak. Tilu usum 3 tahun. 3 tahun huan. Terus karyawan tetap. Atas alhamdulillah. Wah, hebat. Sekolah di mana Kak Bungkur? Di Waluran, Pak. Di SMA. SMA mohon. SMA Waluran. Habis dia mohon. Oh, tepangna teteh sami dah mah. Sami kau kumpul sama damang. Di? Damang. Di toko Mas Galumpit, Waluran. Eta Galumpit. Oh, eta cenah tepangna di tempat dama. Ya 100 damal Mas. Oh, 100 dama tepangna. Gitu di ditunya. Iya cana. Upami akang karjana di Purwakarta, ieu cana ka Pak Haris. Paris, kenapa meninggal? Pak Haris teh ahli pengobatan stroke. Alamatnya di Pengkereun PT Indobarat, lebet nyebrang sungai. Cana kadi itu dititipkeun antosannya ku ibu sasasi damang coba. Ieu mah masih gejala mari kita acan stroke. Informasinya Nya, cana ka Pak Haris wartoskeun nepi warang abdi. Kan nyaah kami toha. Lamun nyaah kami toha ubaran. Kan gitu. Nya teh nya. Oh, iya dong. Cana ka Pak Haris. Harusnya kan gitu kan. Cana ka Pak Haris. Di antosannya ku ibuna di dituna. Itu. Bu, kenaon Bu ngalamun wae? Aneh, bingung. Abdi mah bade acara kapal itu ke Surade mana kapal itu teh? Kayak ieu sok kebiasaan upami ningali janur sok liren. Gitu, sok liren, sok kauleman, sok mampir. Jadi abdi ka dia bapak bade kauleman. Bade ditampi mangan teh sawiya-sawiya. Penggemar Bapak, Pak. Ya, no. Benar sadaya lagi ya. Penggemar Bapak di TikTok, di Facebook, Pak. Ya, no. Saya gitu.
Ya komo ya di Purwakarta. Galak kuring dipegat mah bisa balik deui ya. Iya sakatu. Mangga wilujeng teh. Ya. Cuti Mohon cuti. Kairaha. Cutina kakak tanggal 11, Pak. Oh, tanggal 11. Pan aya nu gaduh program cuti melahirkan istri. Tacan. Aya nu gaduh program upami istri melahirkan suamina cuti 40 poe. Sabuat istri ngalahirkeun salakina main TikTok we. Lain nyuci. Panggil jarang lalaki mah nungguan mah majikanana serius. Ya apa. Nuhun Bapak abdi bade teras. Apunten nya teh wilujeng ya. Pak. Nuhun, apunten nuhun teh. Bu, tembel deh Bu. Santai Bu. Dan foto lah Pak. Bapak Pak, foto bersama Pak. Ya, Ayo, ayo, ayo. Tangan nuhun. Ya. Tenang Pak, di hukum Pak. Nuhun. Siap. Bangga tuh nuhun. Dukung Pak, nomor 2 dah Pak. Ya, sabar. Bu, iya calana nih teh. Aya ya. Kamana dagangna? Saya cuy. Oh. Cuy gelah. Oh, nak sampai. Tinggal janur kalau lemah bade teras ka Jampang. Jampang teh. Alhamdulillah. Bangga nuhun di kantor. yang di foto Ieu teh kampung naon? Kampung Babakan Kiara Koneng, Desa, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan. Oh, Simpenan. Iya, sok. Sok, pasikeun ka teh bareng dipoto.